Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu Baraya Kidagar official dimana bae ayana wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deunya sareng aki ya cara dongeng panglipur lara. Dongeng pangobrah manah pemirsa di Kidagar official YouTube. Urang ngeureun laskeun hancan nu katunda nyaeta hiji cariyos anu judulna Pangumbaraan. Kumaha terasana lakon pangumbaraan teh urang lajengkeun sakedap deui. Pamirsa kangge nu numeuyan manco numeuyan ngadangukeun atana pitos lami manco teh acan subscribe mangga. Di subscribe heula ditoel pelebah tombol loncengna kunaon cenah ki kudu subscribe bari jeung noel lonceng. Supados aya beja aya warta tanapi pemberitahuannya alias notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu pantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui di medsos mana bae. Hatur nuhun. Mugi-mugi pamirsa sadayana aya dina ginajar kawijengan teu kirang sapabosna. Dipaberinan ku Allah Ta'ala kesehatan, lahirna sareng batinna jembar manahna, digampilkeun rezekina, dilancarkeun urusanna oge ditebihkeun tina mara bahayana. Amin amin ya robbal alamin. Sanaos barijeng basajan mugi wae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu, pangobrah kana manah, pangrepeh kana hate. Sasieun sabanjeureuna aya hikmah nu tiasa dicanah ku urang sadaya kangge picontoheun nya kangge pieunteugeun urang sadaya dina kumuh hirup di alam dunya. Urang keur dongengna parsamakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Ramdan ngagandang lempang muruka kampusna rasa gede hate jeung optimis sarta sumanget anyar manceg dina hatena. Poeta manehna ngamimitian kuliah sumangetna tambah ngalipet indit ka kampus teh kusabab hayang geura papanggih jeung nu geulis teh Neng Iis Silpiani. Sup ke komplek kampus patamanan jeung pakarangan kampus asa katempo leuwih endah. Perbawa hate Ramdan nu keur guligah ku rasa kabungah. Rasa nu teu bisa kacaturkeun ku basa. Taya carita nu bisa ngabandinganana. Kelasna Ramdan anu rek dituju teh ayana paling tungtung ti kelas-kelas sejenna. Barang ngaliwatan rohangan auditorium pangdenge Ramdan nangkep sada galindengna sora awewe anu keur nyanyi. Laguna lagu Sunda dipirik ku dentingna sora gitar akustik anu dipetik. Kajurung ku rasa kapanasaran peda sora nu nyanyi teh bet asa halimpu-halimpu teuing. Ramdan balik deui ka hareupeun panto rohangan auditorium manehna ngintip lewat kaca panto anu ukur saukuran buku tulis. Barang breh teh katingali ku Ramdan. Aya saurang mojang geulis anu buukna panjang galing muntang keur diuk dina kursi jangkung bari ngahaleuang lagu Sunda. Leungeunna tapi snaker metik gitar akustik warna kayas sidik pisan nu keur nyanyi teh taya lian. Wanoja nu kapicangcam siang kalawan wengi anu sok nembongan bae ngalangkang unggal waktuna. Iis Silpiani nyanyi sorangan di jero rohangan auditorium bari metik gitar akustikna. Taya nu maturan jeung teu aya anu nongtonna. Iwal ti Ramdan anu nogel dina panto. Olohok ngemangkadu teu nyangka bentang poli teh geuning boga sora anu kacida halimpuna.
Barang keur jongjon kitu tak Ramdan aya nu nepak. Ulah sok kuntap intip lah dan bisi bintilan alias turuisen. Cek Sadun bari nyerenge seri. Datang teh soreng Sadun jeung Rudi manehna ge aya jam pelajaran isuk eta teh. Ayo dan geus sarasup ka kelas batur mah tuh. Cek Rudi bari nganyang leungeunna Ramdan. Jam istirahat geus disada Ramdan gura-giru muru deui ka rohangan auditorium hayang geura panggih jeung Neng Iis anu geulis. Jog ka hareupeun rohangan auditorium simpe. Teu gadenge naon-naon Ramdan noong deui lewat kaca panto tapi di jero suung eueuh sasaha. Luak liuk sapanjang jalan koridor kampus, sepi jempling sabab kabeh mahasiswa budal ka kantin. Ramdan antuk nangaleng hoy leumpang maksudna mah rek ka kantin barang ngaliwat ka toilet awewe. Hiji wanoja kaluar ti jero toilet. Ramdan romana bungah deui sabab nu kaluar ti toilet teh tayalian Neng Iis Silviani. Leumpang ngalangiwar bari manggul gitar akustikna anu dibungkus ku wadah tina kulit warna hideu. Is antosan sakedap, cek Ramdan bari gancang muru nyampeurkeun ka Iis. Nu digeroan ngarandag tuluy Malik. Oh, Ramdan. Muhun Is, bade ka mana? Bade ka kantin. Sareng atunya, Ramdan ge bade ka kantin. Duanana leumpang salse babarengan muru ka kantin kampus anu ayana teh disatukangeun wangunan utama. Dupi Iis teh lebet ka fakultas naonnya? Ramdan muka obrolan. Kesenian dan jurusan naon? Seni Sunda. Oh. Nah, meni panjang. Sanes hebat kata Haji Ramdan mah. Hebat kumaha di Ramdan? Hanya hebat atuh Iis teh akan putrana jalmi beunghar anu modern tapi kuliah sanajan di BUI anu sidik internasional sarta modern. Tapi geuning nyandakna kasenian seni Sunda pisan. Memang upami bapa mah aya darah campuran Inggris ti aki. Tapi na ti mamah mah apanan asli pituin Sunda. Malah aki ti mamah mah kapungkurna teh dalang wayang golek. Nya janten teu terang kumaha. Iis mah geuning resep ka seni Sunda. Panginten nurun ti aki, cek Iis panjang lebar. Nya terasna saha deui barina. Nya anu bade ngamumule seni Sunda upami sanes urang Sunda nanya Is. Sumuhun kitu. Cek Iis bari imut ngaglenyuk kareueut pisan. Tambih kata Haji sareng reueus Ramdan mah. Cek Ramdan hatena tambah kapincut ku Nyi Mojang anu parigel sagala pinter. Teka rasa ari dibawa ngobrol mah duanana geus tepi ka kantin sakola. Kayaan kantin rame kacida ku mahasiswa nu ngadon dalahar atawa ukur sakadar ngopi bari jeung jajan. Gek Ramdan jeung Iis diuk pahareup-hareup dina hiji meja panghareupeuna sabab meja sejenna mah geus parinu kaeusi ku nu jarajan. Meh ampir kabeh paneuteup manco kanu duaan. Sabab Iis teh hiji bentang kampus anu can pernah aya lalaki bisa ngadeuketan, komo bisa diuk babarengan di kantin bari pogot ngobrol mah. Sadun jeung Rudi ge olohok bengong nempo baturna ka kantin bari ngagendeng awewe geulis bentang kampus Bandung International University.
Balik di kampus, Ramdan mebetkeun maneh di kasurna beri cungar cengir sorangan. Sadun jeung Rudi ting serengeh nampo kalakuan sobatna teh. Hehe. Balik-balik urunga erenge kawas nu euwah kasambat siga namanya dan cek Sadun bari gek diuk sisieun Ramdan. Nya Dun kasambat kasambat kuno geulis. Aduh, matak euwah lamun teu kalaksana teh ieu mah. Cek Ramdan bari ngajemel pipi Sadun anu ngagayot. Kade lur, tong gede hate teuing. Bawa mau ukur nganuhunkeun pedah di tulungan teh atau ukur palampiasan di kampus. Sanu nyaho, batur mah geus boga jodoh teh. Cek Rudi mepelingan bari maneh nama jongjon mukaan buku pelajaran. Sirik we ente marud. Atuh da beda karasana anu ngalayanan jeung anu sarua bogohna mah. Ieu mah di bejaan teh sok kitu. Sorangan mah can pernah ngarasaan bobogohan lin. Kuring ieu anu geus remen bobogohan, geus ngalaman anu kumaha bae ge. Ramdan nguniang hudang tuluy nyampeurkeun ka Rudi. Kudu kumaha tuh kuring supaya yakin iis teh daekeun ka kuring Rud. Coba najak keluar, lalajo ka bioskop tah atawa jalan-jalan ke ka mana. Mun maneh daekeun rada aya irongan iis narima cinta ente dan cek Rudi bari nenden bukuna ayeuna mah tuluy malik nyang hareup ka Ramdan. Pamirsa sedayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukan ku Apelias Siti Sopi sareng Lajada. Kanca wargi Kidagara Official di mana bayayana anu resep gulah galuh online ngalangkungan aplikasi Shopee atau nepi Lajada mangga. Balanja online tiasa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Carana kantun klik we salah sawes produkna nu aya seratan Shopee atau nepi Lajada mangga nu mana wae anu dipika hoyong. Engke pamirsa satus ngaklik mah bakal lebat ke aplikasi Shopee atau nepi Lajada. Saparantosan lebat mah pamirsa mangga bade balanja naon wae kantun milihan, kantun ngorehan ya. Kantun check out sakahoyong pamirsa. Ari barang-barang nu dipajang mah produk-produk nu aya di dongeng Aki eta mah cukang komo mentas alias link kangge lebat ke aplikasi pamirsa. Bade digaleuh mangan teu oge teu sawios-wios. Pamirsa sadayana hatur nuhun kanu parantos ngaresakeun balanja online ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun pangrojongna, hatur nuhun parantos balanja. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki eta teh sami sareng ngabantos kana kabajengan ieu channel. Hatur nuhun urang keureuh deui dongengna. Brung. Ya bener dan tong poho bere oleh-oleh puyem gandung produksi Bapak Uing teh pastilah kabeh bataneng iis teh. Sadun milu mairan. Ente madun kana puyem wae. Nyalah urang cobaan, urang ajak lalajo balikna jalan-jalan. Cek Ramdan hatena gilig rek ngajak Neng Iis pikeun nongton film. Isukna Ramdan dadago Neng Iis liwat dina bangku taman kampus lila manehna nungguan teh. Beungna ge geus sosongeteun balas ngalieukan wae ka palebah jajalaneun kampus, tapi nu didaguan teh geuningan can datang bae. Menang sajam leuwih rentang-rentang di kajauhan aya nu leumpang. Ramdan cengkat sabab panonna geus apal pisan kana gerakan awak Nyi Mojang anu keur leumpang nuju ka arah manehna.
Iis. Ukur sakitu nu bisa keluar tina bibir Ramdan teh. Aya naon Dan? Ngantosan Iis tah? Cek Iis bari maledog ku imutna nu matak deung deuleueun. Muhun aya picariosin Oh, aya picariosin naon nya? Mangga tuh, bade nyarios naon? Cek Iis bari gek diuk dina bangku gigireun Ramdan. Atuh Ramdan ge diuk deui pok manehna nyarita. Enjing teh kan malam minggu Is. Nonton yuk. Oh, Ramdan teh ngajak Iis nonton. Cek Iis tetep mentang imutna. Ramdan pias jantungna dagdigdug motah. Hatena sieun pangajakna teh ditolak ku nu geulis. Hayu, bade nonton ka mana? Jawab Iis enteng naker kawas teu aya bang baluh naon-naon. Jadi urang teh janten ngedet kencan gitu. Cek Ramdan ayeuna mah beungeutna getihan deui. Ih, sanes ngedet atau napi kencan ukur nonton. Malam minggu samper we nya tos magrib ka payunan bumi. Apalkan bumina Iis anu di dago. Ramdan ukur unggul. Iis terus ngaleo sabab mobil Mercy jemputanana geus ngelaksonan di hareup gerbang kampus. Gancangna carita, malam minggu geus kasorang Ramdan keur gulak-gilek hareupeun eunteng. Mapantas baju bari nyisiran disambil ku heheotan. Rud nginjem motor ente nya, ceuk Ramdan ka Rudi anu masih ngadeluk we kana buku pelajaran. Weunang asal balikna bensinan nya. Tuh kuncina dina jaket kuring anu ngagantung dina kastok. Jawab Rudi bari tetep jongjon maca buku. Oke siap. Nyahupul teng we nya. Ramdan nyokot kunci motor tuluy muru ka parkiran asrama. Derendan nyetarter motor Rudi tuluy nama digas motor maju ngageleyeung ka jalan raya. Motor Asrea Grand ngambah jalan dago. Majuna lalaunan sabab nu numpakna bari luak lieu kawas aya anu keur diteangan. Reg motor teh eureun hareupeun pisan imah anu sigrong tingkat 3. Ditepas imah hiji wanoja geulis leumpang gancang muka gerbang tuluy nyampurkeun Ramdan anu masih diuk dina motor. Ramdan nolohok bengong sabab kakarak nempo Iis dangdan teh. Nu geulis teh asa tambah ngaboronyoy geulis manglipet-lipet ari geus dangdan mah. Nah kalah bengong Dan. Cek Iis rada heran nempo Ramdan anu colohok salila-lila. Eta meni kabedi langit asa ningal bidadari turun ti langit. Ramdan mah Celetot beteungna Ramdan jadi sasaran ciwitan Iis. Ramdan atuh ngakurubug, ari Iis langsung celak naik kana motor, nangkot di satukangeun Ramdan. Karek ke motor rek ngageuleung maju, ngadadak datang saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eta meni nangkot si geulisnya. Aing mah gede miliknya si Ujang Ramdan. Reka marana ieu nu kasep jeung nu geulis ulah waka angkat sateu acan ngaraosan awug ibi anu amis raos kareueut marak dedeyeun sok geura supaya tambih gara riung. Mangga ieu kasep geulis jarajan heula tah nyana kukurau sareng misro oge aya comro tuh. Sagala dicanak we lah ieu mah.
aya ali agrem aya tah kue cucur aya. Pemirsa ieu ulah cara lohok kitu keun we nu geulis mah ek jelong-jelong cenanya rek lalajo. Satu rek ngajak ibi lalajo ieu ka mana atuh ieu teh? Anu sok nyamper teh nya. Duh, harianeun pohara pemirsa. Kabujang norojol bisarwitina atuh norojolna bisarwiti urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sayana urang cekapkeun heula teh nya lalampahan Ramdan sareng Iis Silpiani dina carios pangumbaran bagian anu kadua. Hatur nuhun urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang teuneun heula di hanjuang siang geus nalaeun urang samper dengki di bagian anu salajengna. Pamirsa hatur nuhun pisan kasadayana pantos satia mancos satia ngadongkeun. Oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki kamari akin tengah dongeng daya sinyal pemirsa hujan ageung nya dar-dar guludug teras mati lampu di wewengkon aki mah. Wadinten tah boro-boro tiasa ngadongeng teh aya sinyal-sinyal acan teh tiasa ngecas acan. Teh listriknya aduh. Begituna pemirsa tuh punten ada gangguan teknis di pemerintah. Aya nama remen mati lampu sagalanya duh aya wae puguh. Kukituna sakitu heula anu kapihatur pemirsa. Salam kasadayana anu mika mamet dongeng dongeng Sunda di mana bae ayana nya para mancower salam dunya. Akhirna amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.